Nyai Manik maju dina Rajang ngarahkeun serangan anak kanu dilawan. Mbah Balaganjur ngagilirkeun badana kagigir. Kajadian saterusna ngagetkeun Nyai Manik sabab harita pedang lawan ditewak ku leungeun kencana Mbah Balaganjur. Samemeh Nyai Manik leungit kakagetna. Harita leungeun katuh Mbah Balaganjur ngahantem kana leungeun katuh Nyai Manik anu nyekelan pedang, ngajadikeun pedang Nyai Manik leupas tina cekelanana. Meh bareng jeung lepasna pedang, harita leungeun katuh Mbah Balaganjur rek ngajambak bukna Nyai Manik, tapi gancang Nyai Manik harita mundur. Si laing alah geus bisa ngagilak sia rek dijambak ku dewek tabuk deh Manik. Hartina si laing geus ngarti kana kalemahan. Pedang ieu bisa digunakeun rek ngagunakeun senjata naon ayeuna si laing Manik. Alah rek kumaha ketak si laing ayeuna Manik. Nyai Manik sanajan geus teu bisa ngagunakeun pedang, tapi teu ngarasa sentar pikeun neruskeun tarungna dina waktu harita. Sanajan teu ngagunakeun senjata pedang, kuring masih keneh mampu pikeun neruskeun ieu tarung Balaganjur. Hartina andika tong wakaboga anggapan kuring bakal jejerih pedah geus teu boga senjata. Tarung masih kena lumangsung, kuring masih sanggup pikeun neruskeun ieu tarung. Alah mun kitu mah dewek ayeuna nu bakal majuna Rajang. Dadah yeuh kakuatan panajang dewek. Mbah Balaganjur anu harita majuna Rajang sapasang leungeunna ngarahkan anggota badan lawan. Nyai Manik nyobaan ngimbangan kakuatan panarjang lawan. Harita ngabendung panarjang ku sapasang leungeunna bantrokan kakuatan anu pada ngandung kakuatan ilmu gaib, harita bantrok ngajadikeun cai walungan jadi motah semua anu jadi gulungan ombak. Sauhiu fokus dua kekuatan harita bantrok. Akibat tina eta bantrokan Nyai Manik harita ngadaligdeuk kadorong mundur ka tukang sababaraha lengkah. Meh-mehan rubuh ngabebengkang. Tapi Nyai Manik kancang ngajaga kaseimbangan badana, mancukeun tangtunganana bari sumengir nahan ka nyeri. Si laing geus bisa ngarasakeun kumaha kakuatan dewek mangsa bantrokan kakuatan lumangsung. Si laing anu kadorong mundur ka tukang Manik, hartina kakuatan si laing moal mampu ngimbangan kakuatan dewek euy. Sagedeung deui si laing anu nyanding dina warugana si Manik kudu kaluar tina warugana si Manik. Saterusna mulang kasarakan asal tempat si laing. Puja suarna anu nyanding dina warugana Nyai Manik bisa ngarti. Bekal tambahan kakuatan ti Sangyang Bagaswarna anu jadi bapana tetap tercukup pikeun ngungkulan kakuatan jeung kamampuan Mbah Balaganjur boga sababar kakuatan ilmu gaib nandakeun Mbah Balaganjur aya di pihak anu unggul. Tapi Nyai Manik
tengah talaken maneh anu jejerih mangsa neruskeun tarungna ngayunan bala-bala ganjur. Musirkeun panetepna kanu dilawan, harita Nyi Manik terus carita. Bala ganjur. Sanajan Andika mibana kakuatan anu leuwih hebat. Tapi keur kuring moal make rek ngejatingalkeun ieu tempatan. Kuring masih kene sanggup pikeun neruskeun ieu tarung, bala ganjur. Bisi Andika hayang ngabinasa diri kuring, sok taya bayana. Sabab anu bakal jadi korban mah tangtu si Manik. Jadi keur kuring mah moal ngarasa rugi. Anu bakal rugi mah Kilaga Baya bakal leungiteun muridna. Silaingan saukur ngamangpaatkeun warugana si Manik anu saolah-olah dijadikeun tameng ku si lain sia. Tapi kekayaan sakedeung de bakal bisa diungkulan ku dewek. Si lain geus waktuna kudu ninggalkeun warugana si Manik sia. Sabab kayaan si lain geus aya di posisi anu lemah. Andika tuh kudu bakal ngaheulakeun caritaan bala ganjur. Sabab dina ieu tarung cangtang tuh bisa diungkulan ku Andika. Malah bisa wae bakal jadi sabalikna. Nyatana kuring anu mampu ngungkulan anu dilawan. Ku dewek ayeuna bakal dibuktikeun sia. Si lain geus waktuna kudu kaluar ninggalkeun warugana si Manik. Geus montong lila-lila nyanding sumanding dina warugana si Manik sia. Tadah panrajang. Hean! Mbah bala ganjur anu harita majuna rajang. Nyi Manik imbangan panarajang lawan. Sakuatan naga nyobaan ngimbangan kakuatan panarajang. Nyai Manik harita ngabendung panarajang lawan. Bantrokan kakuatan harita lumangsung. Sohyuk gas. Daligdeg. Nyi Manik kadaligdeg kadorong mundur ka tukang. Sedengkeun Mbah bala gancur mancuh dina tangtunganana. Teingkah di tempatna nanakeun kakuatan Mbah bala ganjur leuwih punjul tibatan nu jadi lawan. Nyai Manik anu ngadaligdeug kadorong mundur ka tukang harta masih kena bisa ngajaga kasaimbangan badana. Nyai Manik harta bisa mancuhkeun di tangtunganana. Mbah bala ganjur musirkeun perhatian ka Nyi Manik balik terus nyarita. Halah. Kakuatan daya tahan badan si lain lumayan oge. Manik. Sabab si lain masih kena bisa mancuhkeun tangtungan oi. Sanggeusna kadorong mundur ka tukang. Kumaha si lain masih kene sanggup neruskeun ieu tarung Manik. Mun masih kene sanggup hartina kasempatan nu paling akhir pikeun ngabela diri. Anu saterusna si lain bakal kaluar ninggalkeun warugana si Manik. Hartina tarung acan anggeus. Anu matak si lain kudu ngagunakeun kakuatan anu sapinuhna si Manik. Sangkan mampu ngimbangan kakuatan dewek deuleu sia. Kuring tangtu bakal mampu ngimbangan kakuatan anu digunakeun ku Andika. Caritan Andika mun bener mampu ngaluarkeun sak
ngaluarkeun kekuatan anu nyanding ka diri kuring. Urang teruskeun talungna Balaganjur. Mun kitu mah dewek anu bakal maju narajang. Dadah si Manik Panarjang dewek. Hei! Mbah Balaganjur maju narajang. Nyi Manik ngabendung kekuatan Panarjang lawan ku sapasang leungeunna. Bantrokan kekuatan lumangsung deui. Sok-hyuk. Nyi Manik kadalik deuk kadorong mundur ka tukang. Mbah Balaganjur nuturkeun badan lawan kajadian saterusna dina kacepatan gerak di luar dugaan harita dengan katu Mbah Balaganjur. Nah, jambak bukna Nyi Manik. Kekuatan jambakan anu ngandung kekuatan gaib harita teu bisa diimbangan ku Pujaswarna. Anu nyanding dina warugana Nyi Manik. Ngajadikeun Pujaswarna kaluar tina warugana Nyi Manik. Ser jambak rek ambiun. Hayu. Nyi Manik ngagero semua anu ngacerit saterusna ngalumpuruk teu inget di bumi alam. Kajadian saterusna Mbah Balaganjur manggul Nyi Manik anu teu inget di bumi alam. Saterusna Mbah Balaganjur bari manggul Nyi Manik terus keluar manggul atawa muncul ti jero walungan. Nang bule anu nangtungah dina luhur batu barang ningali Mbah Balaganjur keluar geus rek narajang ka Mbah Balaganjur. Harita jadi henteu tulus sabab ningali Mbah Balaganjur manggul Nyi Manik anu dina kayaan henteu sadar. Munang bule narajang bisa wae salah sasaran panarajangna keuna ka Nyi Manik. Jelela cilung. Mbah Balaganjur harita muru ka tempatna Kiragabaya anu harita geus bisa cengkat nangtung. Mbah Balaganjur ngagolerkeun Nyi Manik dina handapeun tatangkalan. Bari terus nyarita ditujukeun ka Kirabaya. Si Manik geus ditinggalkeun ku nu nyanding kana warugana. Ayeuna dina kayaan teu inget di bumi alam. Sakedeung dege bakal sadar. Ku dewek diajakan tarung di jero walungan euy. Makhluk gaib anu nyanding ka si Manik teu nyahoeun mun kakuatan dewek di jero walungan mah bakal jadi sababaraha kali lipat. Jadi tinggal sinang bule ayeuna mah euy anu kudu diungkulan ku dewek. Kiragabaya netep ka Mbah Balaganjur anu dilanceukna bari tos nyarita. Jadi makhluk gaib anu nyanding di warugana Nyi Manik teh makhluk gaib ti mana? Anu ngabantu ka silang bule teh Kang Ganjur. Jadi penasaran geker ka ulama ieu. Nyata silang bule datang nyusok ka dieu geuningan. Jelela cilung celegedeg. Nang bule harita datang terus mancuh dina tangtunganana. Nyelang ngareret ka lebah Nyi Manik betus nyarita. Si Manik dina kayaan teu sadar ya teh. Dikumahakeun ku manusia atau bujur? Maneh deui Ragabaya. Nulu nu jadi murid teu sadar teh kalakah ngajedog kitu patut maneh mah. Wakanya pisan ka murid teh plak. Ieu mah kawas we.
Maraneh duaan geus barongkotan tapi belegug. Beakeun ku sorangan belegug teh anjir. Hasok jelaskeun ka aing sia bala ganjur. Dihukumahakeun ku maneh eta si Cemanik. Si Manik kapaehan. Sabab makhluk gaib anu nyaning kana warugana bisa diungkulan ku dewek. Kaluar tina warugana anu saterusna si Manik kapaehan. Sabab lumang sunat talung di jero walungan. Jadi makhluk gaib anu ngabantu ka si Laing. Ucara nyaning kana warugana si Manik teh geus moal bisa ngabantu di ka si Laing nang bule. Si Laing kali tinggal sorangan deuleu sia. Anu daek teu daek kudu neruskeun tarungna ngayunan dewek tina bule. Nang bule ngahulang sakedeung siga nu keur mikir, teu lila terus nyarita. Jadi keur maraneh duaan mah ayeuna teh geus asa aya di pihak anu meunang meureuh nya. Sedengkeun kaayaan aing mah masih kene buncelik sabala ganjur si atil bujur si tukang ubak bulang bubur. Jadi tepikeun ka ayeuna ge maneh can bisa ngarubuhkeun aing sia. Jadi rek bisa kumaha? Hah? Di dinya teh saragabaya? Ragabaya mureleng kanang bule bari nyarita. Si Laing memang masih kene buncelik dan bisa dirubuhkeun ku jilawan. Tapi sagedeung dimangsabah bala ganjur ngagunakeun kakuatan ilmu gaibna anu paling hebat, si Laing bakal kawalahan sanang bule. Si Laing geus moal aya anu ngabantu deui sia. Rek makhluk gaib kitu deui jalma nu aya di alam nyata. Mustika tita talaga warna kalah kumaha oge kudu jadi milik dewek nang bule. Mbah bala ganjur nyambungan caritana Kiragabaya harita nyarita ditujukeun ka nang bule. Nu dicaritakeun ku si Ragabaya. Saukur kajurung ku kahayang. Anu puguh mah dewek can bisa mastikeun mampu jeung henteu nangungkulan kakuatan jeung kemampuan selain nang bule. Sabab bisa wae dina pungkasan tarung anu lumangsung dewek anu kasoret leh jajaten. Mbah bala ganjur tetep ngajaga sikep jeung caritaanana. Henteu wani ngahina jeung nganggap enteng ka nang bule. Kituna teh lantaran ngajaga ulah nepikeun ka nang bule muncak amarahna anu saterusna kaluar kakuatan puncak nu aya dina dirina. Eta kakuatan puncak cantang tu mampu diimbangan ku dirina. Nang bule musirkeun paneuteupeuna ka Mbah bala ganjur betus nyarita deui. Diperhatikeun ku gue sikep jeung caritaan ente tetep tenang malah siga anu teu bisa ngamak gendingan sia bala ganjur. Tapi sabodo teuing getang. Teu penting keur aing mah anjir. Anu penting rek dituluskeun mah ieu tarung ye. Rek dituluskeun moal bala ganjur gejebur. Hah? Kajadian tadi ngagejebur kana walungan. Ieu mah ngarah puguh ka aingna lamun dituluskeun tah. Pikeun ijenna, asok aing siap anjir. Jelas kudu diteruskeun tarung mah nang bule. Sabab can aya kapastian kumaha pungkasanna ieu tarung. Sabab anu unggul saha anu kasoran. Jadi urang pada upaya we pikeun ngungkulan anu jilawan. Bener gitu bala ganjur. Aing ge penasaran ya teh. Hayang tepikeun ka anggeusna ieu tarung teh. Dinu lega sia tarung anjir kalagok di dieu mah jeung aing mah nyer. Curila cilung. Nang bule mudu ka tempat anu leuwih lega.
Mbah bala ganjur ngacerat nuturkeun badan lawan. Dua jirim adu hareupan, dua tetepan bantrok. Nang bule anu leuwih teu heula nyarita. Ayeuna mah aing heula nu maju narajang sabala ganyur. 3 kali aing narajang. Can mampu ngarebukeun lawan, engke giliran maneh 3 kali anu narajang ka aing nya. Dewek satuju nang bule. Kitu. Sok. Sugan we atuh silaing anu bakal mampu ngarubuhkeun lawan. Oke. Gangaranan dewek geus dirubuhkeun mah, masalah di antara urang teh moal tepikeun ka papanjangan. Kitu pamikiran aing oge bala ganjur. Aing anu bakal maju narajang nya tong ilating gelut jeung aing mah anjir aing keur plu ieu teh sia teh goblok Madreksakeun wae ka aing teh. Tadeh panajang aing ya. Heya. Jurela cilung nang bule anu miheulaan maju naraja ngagunakeun ilmu pangenteng badana jeung kakuatan talaga lapisan anu sapinuhna. Balah baganjur puguh geus bisa ngukur kakuatan jeung kamampuan dina hal ilmu silat mah. Nang bule geus tepi kana tataran ilmu silat tingkat tinggi. Hanu matak pikeun ngimbanganana harta Mbah Balaganjur tetep bari dibagiakeun ku kakuatan ilmu gaibna. Waktu panarajang nang boleh datang harita Mbah Balaganjur teu nyingkahan panarjang lawan. Tapi ngabendung panarjang lawan ku sapasang leungeunna anu harita bantrokan kakuatan tenaga lapis ngaliwatan dengan masing-masing harita lumangsul. Sok hiu keras. Gese waktu sababaraha detik disanggeusna panarjang dibendung ku anu jelawan harita nang boleh bisa ngasupkeun panarjang sapasang leungeunna ngahantem kana anggota badan lawan. Sok hiu cebrot keras. Daligdeug Mbah Balaganjur ngadaligdeug menurut ka tukang sababaraha lengkah. Nang bule mancu dina tangtunganana tapi jadi kaget tenang bule waktu ngadenge sorak Mbah Balaganjur anu nyarita di belah kencaeun tangtungan badana. Nu ngadaligdeug menurut ka tukang mah eta lain dewek nang bule. Lain dewek teh sabab dewek mah aya di dieu belah kencaeun si lain. Jadi panarajang teh salah sasaran nang bule. Jadi kaget mun ningali kayan dewek anu sakara-karanya nang bule ngagilirkeun badana. Muserkeun perhatianna ka nu jilawan bari nyarita. Mane geus teu untupan anjir hantemnya dibulak-balik sia mah geus tong latih gelutna aing anjir bosen ye aing mah ngimbangan kakuatan panarajang aing beunanya. Bosennya sarua aing ge bosen anjing gelut teh hantem sia teh jeung marebutkeun naon sia teh marebutkeun seeng langsung sia teh nu matak maneh ngagunakeun ilmu anu aneh. Kakuatan ilmu gaib tapi keur aing mah teu paduli anjir rek ngagunakeun ilmu naon oge ku mangsa boloting anjir moal make kudu nyerah kana kaayaan keur aing mah Balaganjur ngan gelutna tong latih jenuh ka aingna anjir Si laing hebat. Ari boga tekad yang sumbangan seperti kitu manang bule. Nanakeun si laing bener-bener incuna si rawing. Tinggal 2 kali deui narajang ka dewek kumaha masih kene untung panang bule. Si anjir diulang-ulang we ngomong teh goblok sih Satungtung aing masih kene aya renghapan mah moal make kudu nyerah kana kaayaan aing. Sok narajang deh ka aing Balaganjur. Jurela cilung nang bule maju di narajang. Harita kaya nang bule ngalayang teu napakan lemah. Panarajang sapasang leungeunna ngarah kana bagian sirah jeung beungeut lawan. Tapi arah sasaran panarajang can bisa katebak ku Mbah Balaganjur. Harita rikat ngagerakeun sapasang leungeunna dipake ngabendung panarajang lawan.
ngajadikan panajang nang bule rentas di jalan. Gese waktu sababaraha detik si sanggeusna panalajang di Bandung lawan, harita nang bule masih sempat ngajejak banget lawan. Kangaranan jejekan anu dibarengan ku kakuatan talaga lapisan. Harita Mbah Balaganjur tepikeun Kang Abang kieu menurut ka tukang, jejak banget. Waduh, banget aing dijejak si goblok. Kurang ajar anjir. Alah disorakeun jeung peuyeum banget aing dijejak si goblok. Mbah Balaganjur ngageronahan ka nyeri bari ngabangkieu mundur ka tukang. Nang bule anu nincak kana lemah rek ngacorelatus setepus ku panajang susulan jadi kana gerakanana waktu ngadenge soal Mbah Balaganjur ti tukang nang bule. Ieu dewek mah di dieu nang bule. Anu ngabangkeun ka tukang mah eta lain dewek, anu puguh mah dewek dina kayaan teh sakara-kara nang bule. Dewek dikukak di tukangan si laing. Gancang nang bule ngabalikeun badanna ka tukang. Katingali Mbah Balaganjur ngajanteng nangtung dina kayaan teh sakara-kara. Nang bule mancukeun tangtunganana bari ngatoreng hapan napasna, kituna teh bari mikirkeun ngeunaan titik kelemahan nu lawan. Maneh mah ngagunakeun ilmu anu aneh deui goblok. Ngarah aing taak beuneu nya. Aing mah lain taak-taak teh bosen anjir dilatih nya tarung teh ah. Jeung da di sia mah kitu we, mun kabeunangan teh ngaleungit nya. Aing meureunnan sangkan aing teh menyerah mun kitu nya kana kayaan. Eueuh ti dituna cek aing oge anjir aing make kudu nyerah kana kayaan mah. Ngan ieu tarung teh dilatih goblok sia ah. Rek gunakeun ilmu naon oge diladenan ku aing mah sia Balaganjur. Da aing teh nguruskeun masalah tarung bungkus ya teh. Hayang nyaho pak kuat-kuat jeung aing mah sia mah kagok aing mah sok diladenan ku aing mah sia si atul bujur. Ya kali tinggal sakali deui si laing majuna rajang nang bule. Mun masih kene gagal can bisa ngarubukeun dewek. Ngandung hati giliran dewek engke nu maju 3 kali ka si laing. Gunakeun sakabeh kakuatan jeung kamampuan si laing. Sing tepikeun ka mampu ngarubukeun wilawan. Heueuh aing maju dina rajang sia urang ajar. Jorelat alayang. Nang bule ngajorelat terus ngalayang maju dina rajang, masih ngagunakeun ilmu pangenteng badan jeung kakuatan tenaga lapisan sapinuhna. Panajang sapasang leungeun nang bule harita ngarah kana careham jeung puhu ceuy lawan. Harita Mbah Balaganjur bangun anu ngahajan teu nyingkahan atawa ngabendung panajang lawan. Ngajadikeun panajang nang bule keuna kana sasaran. Panajang leungeun kenca kana careham lawan. Hiuk ceblok geus. Disusul ku panarjang leungeun katuhu kana puhu ceuy lawan anu beulah kenca. Satsuk aduh anjing. Alah keudade goblok. Aduh rubuh dewek aing anjing. Mbah Balaganjur ngageronahan ka nyeri. Saterusna ngabangkieung ka tukang terus rubuh ngabebengkang maling lemah. Bangkieung kedebut Mbah Balaganjur rubuh ngabebengkang maling lemah. Nang bule mancu dina tangtunganana bari musirkeun perhatianana kana lawan. Tah yade sorang Mbah Balaganjur anu nyaita kitu dijerimna di tempat anu sejen seperti tadi. Ngandung harti Mbah Balaganjur bener-bener dina kaayaan rubuh maring lemah. Nang bule bari merhatikeun kaayaan nu lawan haitatus nyarita. Ayeuna mah maneh teh burung bisa dirubuhkeun ku aing saarek bujur. Dasar sadol bujur. Maneh geus teu bisa ngagunakeun ilmu anu aneh anjir. Maneh kudu ngaku kana ieu kanyataan sia. Maneh anu eleh jajaten ku aing Balaganjur, belah ku jebur sia. Geuleuh aing mah. Pantem digulak-gulak kitu sia teh. Dijebrol ku aing ngaleungit.
jebron ku aing ngalengit ya akhirna mah sarubuh blog nang bule anu keur ngumbar ka sukahatena jadi ngaranjuk kaget waktu ngadadak di sabudeureun eta patempatan jadi aya angin anu agrebug tarik naker dang daunan rabeng lagragan kata baku angin dahan laletik parotong pating beletok pada kata baku gelebugna angin anu tarik kejadian saterusna tanah anu ditincak kunang bule jadi ngarieg siga nu kulini saterusna Mbah Balaganjur ngoneal hudang terus ngangkat dua leungeunna ka luhur nang bule jadi ngageter oge hatena ningali kejadian anu aneh harita ciri Mbah Balaganjur jadi ngagedean jeung ngajangkungan kaya nang bule ngasaukur samet bitisna nang boleh tepikeun ka tangah ningali kayaan beungeut jeung tangtungan Mbah Balaganjur. Anu leuwih ngagetkeun nang boleh kayaan Mbah Balaganjur anu jadi ngajangkungan jeung ngagedean teh harita leungeunna jadi opat. Malah eta opat leungeun teh pada nyekelan senjata. Ti mimiti trisula, keris, pedang jeung gada limpung. Nang bule masih kene kageteun ku parobahan kayaan ciri Mbah Balaganjur dina waktu harita. Jiri Mbah Balaganjur dina kayaan bari tungkul merhatikeun ka nang bule bari terus nyarita getaran sorana bangun anu ngeuneurkeun sabudeureun eta patempatan. Sorana anu ngageleger sawur jeung sora gelebugna angin. Silaingan saukur samet pitis dewek nang bule kayaan dewek kesemua bisa diimbangan ku silaing euy ieu leungeun dewek jadi aya opat sarta setiap leungeun pada nyekelan senjata. Tingalikeun ieu kanyataan si lain masih kene untupan pikeun neruskeun tarung nang bule eta si lain rek salah diri ngaku kana kaunggulan jeung kahebatan ilmu dewek Asok pikirkeun heula ku si lain nang bule ku dewek dibere waktu keur mikir euy nang bule ngahuleng di barungku hatena anu ngageter saila ieu nang bule dina mangsana tarung ngayunan sababaraha urang lawan kakarek harita ningali kajadian anu aneh kudu ngalawanan Mbah Balaganjur anu kaayanana cirimna geus robah saperti kitu. Tapi nang boleh tetesing getih sirawing sanajan budak anu rek mangkat rumaja tapi kakaget jeung ngageterna hate nang boleh ngan sakedeung harita dina sikep anu percaya diri harita nang boleh bari tanggah terus nyarita maneh memang hebat bisa ngajangkungan jeung ngagedean kawas kitu mun baheula mah siga film raksasa Balaganjur malah leungeun ge jadi opat banyak kelas senjata deui alah ayeuna mah maneh geus robah jadi buta anjir terus maneh boga anggapan aing bakal sieun nya aing bakal naon teh nyerahkeun diri gitu aing mah moal kudu sieun ku parobahan kayaan maneh anu jadi buta anjir si Balaganjur ceuk aing ge tepikeun ka pejet kawas PPT aing moal make kudu serah diri ngaku kana kaunggulan maneh si Balaganjur si lain memang hebat nang bule masih kene boga kawali pikeun neruskeun tarung
tapi si lain tengukur karena tangtungan jeung kekuatan jeung tangtungan dewek dina ciri anu saperti kieu teh kumaha bisa dirubuhkeun ku si lain Nang Bule halu puguh dewek sakali najong mangka si lain bakal ngajolopong bakal ngaceng ka tempat nu jauh jadi mun si lain maksakeun maneh neruskeun tarung pikirkeun heula akibat nu bakal tumiba ka diri si lain Nang Bule Nang Bule memang geus boga tekad pikeun tarung narohkeun nyawa demi mertahankeun mustika nu diajangkeun keur ngubaran Jaka Wanara nyata anu jadi kolotna harita Nang Bule nangtukeun sikapna pikeun neruskeun tarungna sayaga diri betus nyarita ditujukeun ka Mbah Balaganjur keur Nang Bule memang geus eueuh dipilihan kajabat ti kudu neruskeun tarung teu pikeun kapungkasanana aduh itu Nang Bule kumaha si lain ye dek diteruskeun sate tarungna teh kumaha sia teh Kalau aing mah dek diteruskeun tarung tapi ini mah moal ada waktosna seep